Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng patutup layar dina tutorial menggunakan aplikasi VN dina ngedit video pengajaran dongeng. Satu acana nepangkeun sim kuring Pristi Anjani Sundayani di kelas 4B Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, naon sih aplikasi VN teh? Aplikasi VN nyaeta aplikasi pikeun ngedit sagala rupa nu patalina jeung video, boh dina tampilan, video pangajaran, jeung sajabana. Loba oge fitur-fitur anu ngadukung dina aplikasi ieu nu ngadukung kana kaendahan hasil video. Aplikasi ieu oge miboga kaonjoyan, nyaeta bisa museurkeun siswa kana diajar ngagunakeun media visual, pangajaran dumasar video anu ngirut, sarta gampang diakses pikeun pemula. Aplikasi ieu oge miboga kahengkeran nyaeta dina proses ngedit butuh waktu jeung pamakeanna merlukeun internet. Hayu ayeuna mah urang tingali tutorial ngedit video pangajaran dongeng Sunda nu diedit dina aplikasi VN. Nu kahiji, buka aplikasi Play Store. Ketik VN. Install aplikasi VN. Satos aplikasi VN ka-install, buka aplikasi VN kanggo pendaftaran dina aplikasina. Pamihoyong gancang dina pendaftaranna, baraya tiasa ngagunakeun akun Gmail anu tos aya dina HP-na. Pamitos tiasa lebet, baraya tiasa ngesian nama pengguna sareng email anu aya dina HP-na. Nah, di dieu oge tekengi hilap, klik tanda buleud anu dihandap sareng klik daftar. Nah, satos kitu, ieu tos lebet kana akun VN-na. Urang langsung wae kana tutorialna, nu mimitik klik tanda tambah dihandap sareng tanda gunting anu aya di luhur. Lajeng pilih anu bade diedit. Di dieu tiasa ngatur panjang pondokna durasi video. Tekengi hilap oge hapus anu latar hideung nu ditungtung. Salajengna klik teks. Nah, salajengna lebetkeun teks nu baris dipidangkeun. Salian ti eta, seueur fitur-fitur anu tiasa digunakeun dina aplikasi VN ieu. Contona tiasa milih font, alit ageungna font, sareng warna font. Fitur eta tiasa disaleuyeun sareng kepentingan ku pengguna aplikasi ieu. Lian ti video, teks oge tiasa disaleuyeun sareng durasi anu bade dilebetkeun dina video ieu. Dina ngedit teks oge aya fitur-fitur anu ngadukung kaendahan dina teks anu aya di video ieu. Salajengna tiasa dilakukeun deui sacara berulang naon-naon wae teks anu baris dilebetkeun dina ieu video.
Lakukeun hal anu sami dugi ka rengse. Nah, pengguna oge tiasa ngarekam suara nu baris dieusi dina ieu video. Dongeng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atau lancaran. Ilaharna dongeng teh pikeun barudak. Petempatan anu jadi latarna mindeng tetela gambaran keayaan baheula, tokoh-tokohna lain manusia hungkul, tapi aya sasatoan, buta, atawa makhluk sejenna. Nah, satos rengse, pengguna tiasa nyimpen hasil dina video ieu. Antosan dugi ka 100%. Saat 100% video otomatis ka-save dina galeri. Ieu hasilna. Dongeng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atau lancaran. Ilaharna dongeng teh pikeun barudak. Petempatan anu jadi latarna mindeng tetela gambaran keayaan baheula, tokoh-tokohna lain manusia hungkul, tapi aya sasatoan, buta, atawa makhluk sejenna. Unsur-unsur pangwangun dongeng aya 5. Kahiji aya tema, kadua aya galur, katilu palaku, kaopat latar, sareng amanat. Papasingan dongeng nyaeta aya fabel, sage, parabel, mite, legenda, dongeng pieunteugeun, jeung dongeng pamuk. Nah, mung sakitu video tutorial ti sim kuring, mugia video ieu tiasa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.